Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Kaca 33. Syi'aul basirah. Ya Allah. Yushiduka kurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Syi'aul basirah utawi cahyane paningali ati iku yushiduka ya Allah paring nyaksiaken syi'aul basirah ing sira kurbahu ing parke Allah minka saking sira wa ainul basirati lan utawi ainul basirah paningaline mata ati paningali ati iku yushiduka paring nyaksiaken ainul basira ing sira ada maka ing ora nono sira liwujudihi karena wujude Allah wa haqqul basirati lan utawi senyata lan utawi sejatine lan utawi nyatane paningali ati iku yushiduka paring nyaksiaken haqqul basirah ing sira wujudahu ing wujude Allah la ada maka ora ing ora nono sira wala wujudaka lan ora ing wujude sira. Ya Allah, syi'aul basirah yushiduka kurbahu. Allah ka urang ka setiap jalma masihan dua paningali dipulkeun teh ya. Pulkeun teh. Allah ka setiap jalmanya masihan dua paningali. Hiji nu disebatkeun basor. Atanapi naon paningali dohir. Kedua basiroh. Ya ibu-ibu tong ngobrol ibu-ibu. Keun mengke nu gandengna mun rek kawin ya. Aya rek ngawinkeun. Nu kabita ngacung. Awan sih gana teh pangalan ngacung. Aduh awan karunya karung hade. Allah Rabbi Karim. Aya dua paningali di urang anu ku Allah dipasikeun ka urang. Aya dua mata anu ku Allah dipasikeun ka setiap jalma. Kahiji basor nyaeta paningali dohir, kaduana basiroh paningali hate. Lamun basor ningali anu palsu. Ya, basor mah sok ningali teh ningali kana perkara anu palsu. Lamun basiroh ningali kana anu asli. Ya Allah. Lamun basor mah ningalina kana anu palsu. Lamun basiroh ningalina kana anu asli. Kunaon ieu? Basor ta anu aya dina sirah urang eta basor. Ya.
paningali dohir anu aya dina sirah urang. Taningalina teh kana anu palsu. Basiroh ayana dina hate urang. Ningalina kana anu asli. Lamun urang nu dipake na basor paningali dohir, salila na urang bakal katipu. Ya, salami na urang bakal katipu. Lamun anu ku urang dipake basor paningali dohir. Ya, lamun urang ningali make basor paningali dohir, itu salilana bakal katipu. Model kumaha katipu teh? Model urang ningali dunia. Namun urang ningali dunia make basor paningali dohir, salilana urang bakal katipu. Sangkaan urang dunia teh alus. Ya. Sangkaan urang dunia teh alus. Sangkaan urang dunia teh bakal ngagenahkeun. Bakal nyenangkeun. Tapi lamun urang make basiroh, urang bakal apal sejatina dunia. Aslina dunia bakal apa? Ya bagian tina dunia teh duit. Ya, bagian tina dunia teh duit. Namun urang make basor paningali dohir, kasenangan teh ayana dina boga duit. Kasenangan teh ayana dina boga duit, kasenangan teh ayana dina boga pamajikan. Allah Rabbi Karim. Kabungah teh ayana dina pamajikan, aya dina duit, aya dina pagawean, aya dina jabatan, aya dina kedudukan. Eueuh duit ripuh. Itu katipuna itu. Ya. Eueuh duit ripuh. Eta bukti katipuna. Eueuh pagawean ripuh. Eta bukti katipuna. Allah Rabbi Karim. Ya. Tapi lamun urang make basiroh panon hate, urang moal katipu ku dunia. Moal dipake ku urang patokan senang teh dunia. Moal dipake patokan senang teh dunia. Tapi keun jalma-jalma anu basirohna terbuka, anu cahaya basirohna hurung, urang bakal nyaksikeun, ya jelema eta bakal nyaksikeun bahwa kasenangan kabungah teh ayana dina yakin ka Allah. Ayana dina yakin ka Allah, lain dina dunia. Dunia moal dianggap penting. Talamun anu make basor, anu make paningali dohir ningali dunia, itu dunia dianggap penting. Dunia dianggap penting. Anu antukna ya bingung ku urusan dunia. Bingung ku urusan dunia, bingung ku duit, bingung ku pagawean, bingung ku pamajikan, bingung ku tatangga, bingung ku dulur. Allah. Ya Allah. Talamun anu basirohna bermain, berfungsi, moal nganggap penting urusan dunia, otomatis moal dibingungkeun ku urusan dunia. Moal dibingungkeun ku urusan dunia, lamun basirohna berfungsi. Tadi dia ye anu penting ku urang diseuketan. Anu penting ku urang dijaga, diasah, diseuketan. Nyaeta basiroh panon hate. Ya. Lain basor, lain paningali dohir anu perlu dijaga ku urang dianggap penting itu adalah basiroh panon
panon hate. Lawan basor paningali dohir ningali kana cangkangna, lawan basiroh ningali kana eusina. Ta jelema sok riweuh itu ku sabab naon sibuk ningali cangkang. Sibuk ningali cangkang jadi riweuh. Parasea itu ku sabab naon sibuk ningali cangkang. Tapun lamun ningali eusi nyata ku basiroh moal riweuh. Toh kitu-kitu keneh. Keningan oh kitu-kitu keneh keningan asli nama. Allah Rabbi Karim. Ya, mata si'aul basiroh yuhsiduka kurbahu minka. Tadi istilah ianya istilah para ahli tasawuf disebutkan si'aul basiroh. Cahaya basiroh. Cahaya panon hate. Tak ketika panon hate na geus hurung ngemprai bercahaya yushiduka kurbahu minka. Maka bakal mere panyaksi ka anjeun kana deketna Allah ti anjeun. Ketika basiroh urang huruy, naon basiroh urang hurung, panon hate urang hurung, caang bercahaya, urang bakal nyaksikeun deketna Allah. Ya. Urang bakal nyaksikeun deketna Allah. Dan ketika orang nyaksikeun deketna Allah otomatis urang ya, otomatis urang bakal ngarasa selalu diperhatikan ku Allah. Ya. Selalu bakal ngarasa diperhatikan ku Allah. Urang moal riweuh ketika urang ngarasa diperhatikan ku Allah, ketikanya hareupan naon wae moal riweuh. Ku sabab ngaharep naon? Urang boga rasa diperhatikan ku Allah, ngarasa diperhatikan ku Allah. Ketikanya hareupan naon wae moal riweuh, moal repot. Moal repot. Ku sabab urang yakin Allah merhatikan urang. Moal repot. Allah Rabbi Karim. Tamata pentingnya ya basiroh urang. Panon hate urang anu aya dina hate urang cenah caang, cenah ngemprai. Ulah sampai lolong basiroh urang. Cenah caang. Tapi fungsina zikir urang fungsina zikir itu keeta keur ngahurungkeun basiroh. Fungsina zikir itu diantawisna keur ngahurungkeun basiroh supaya basiroh urang panon hate urang caang. Ketika caang urang bakal nyaksikeun deketna Allah ka urang. Deketna Allah ka urang kumaha ya deketna Allah ka urang itu ya deket secara zat. Ya, minimal urang nyaksikeun deketna kana pitulungna Allah, deketna kana rahmatna Allah, deketna kana jaminan Allah. Ketika orang nyaksikan deketna Allah, orang moal minta tulung ka salian ti Allah. Ya. Lamun orang basirah orang hurung, terus orang nyaksikan kana deketna Allah, orang ngarasa diperhatikan ku Allah. Terus ketika orang nyaksikan kana deketna Allah, ngayakinkeun kana deketna Allah, orang moal minta tulung ka salian ti Allah. Ketika yang hareupan naon wae pasti balik ka Allah. Repot saeutik balik ke Allah. Repot anu rada meusan balik ke Allah. Repot anu nyaan oge balik ke Allah. Ku sabab naon nyaksikeun deketna Allah salianti Allah jauh. Ari urang lain pan Allah teh sok dilengkahan ke urang. Allah teh diliwatan. Rasul diliwatan Allah. Ketika orang nyaksi naon yang hareupan sesuatu, yang hareupan masalah, yang hareupan kariweuh, yang hareupan pangabutuh, Allah diliwatan. Nah,
Eta kusabab naon? Kusabab basirohna teu hurung. Cahaya basirohna can hurung. Ketika nyahareupan sesuatu teh Allah teh diliwata. Minta tulung teh lain ka Allah. Tapi ka salianti Allah ka makhluk. Allah ya, pikiran kumaha ya, kumaha jalana ti mana carana. Tah eta. Ketika orang nyahareupan sesuatu aya pikiran dina ya aya pikiran dina sirah urang ieu teh kumaha jalana ti mana carana. Eta berarti naon? Basirah urang can nyaksikeun deuketna Allah. Eta. Allah Rabbi Karim. Wa ainul basirah. Nah, ainul basirah. Ya, paningalina paningali hate, ningalina paningali hate. Tawa. Ketika urang diasah, ya basirah urang ketika ku urang diasah. Riyadhah, mujahadah urang ku ngalobakeun dzikir. Tangke bakal naon? Bakal muncul si'aul basirah. Cahaya hate. Cahaya panon hate. Ketika terus ku urang diasah. Ta'ainul basirah. Nah bakal terbuka. Gitu tah. Ya. Katingali urang terbuka tah. Ainul basirah. Ya Allah. Ketika geus terbuka panon hate urang, bari caang teh tadi, ya, bari caang teh hurung ngemprai, maka yushiduka ada makali wujudihi, maka orang bakal nyaksikeun eueuhna salianti Allah nu aya Allah hungkul. Allah Rabbi Karim. Ya. Urang bakal nyaksikeun eueuhna salianti Allah kusabab nyaksikeun nu aya teh Allah hungkul. Nah, iya. Nyaksikeun la maujuda illallah, teu aya nu maujud salianti Allah. Jadi da saukur nyaksikeun deuketna Allah hungkul ka urang, tapi nyaksikeun eueuhna salianti Allah, termasuk nyaksikeun eueuhna eueuhna urang. Ketika orang nyaksikeun eueuhna urang, cing aya karepot moal. Moal aya karepot. Moal aya kariweuh. Da urang lagi eueuh. Ya, lamun tadi lah, lamun cahaya hate urang ngemprai hurung, urang masih kene nyaksikeun ayana urang kene. Bari nyaksikeun deuketna Allah ka urang. Ngan kusabab urang masih kene nyaksikeun urang na aya kene, ketika repot teh karasa repot. Ketika riweuh karasa riweuh. Ngan kusabab nyaksikeun deuketna Allah, nalikan repot nalika riweuh teh balik ka Allah langsung. Gitu. Nah, ketika basirohna ainul basirohna panon hate geus terbuka, dah urang bakal nyaksikeun nu aya teh Allah hungkul salianti Allah termasuk urang nyaksikeun eueuhna urang. Ketika urang nyaksikeun eueuhna urang aya karepot eueuh. Karieuh aya eueuh. Jadi sarua wae riweuh jeung bunga. Tah pikeun jalma anu geus ainul basirohna terbuka, panon hatena terbuka, bakal sarua nyaksikeunana ayana duit jeung eueuhna duit. Gitu. Sabab ayana duit ge pada hakikatna eueuh, eueuhna duit ge pada hakikatna eueuh dan nu ayana Allah. Gitu. Jadi terus dengarekeun kabungah jeung karepot deui. Genahnya sering kadinya mah genahnya. Kira-kira bakal genah moal lamun surang cip kadinya. Allah Rabbi Karim. Genah. Ya. Genah. Dan aya Allah hungkul.
Urang nyaksikeun nu aya Allah hungkul. Ari Allah pasti benerna, ari Allah pasti nyaaheunana, ari Allah pasti bageurna. Ya. Ari Allah pasti ngarizkianana, ari Allah pasti nyukupkeunana. Moal naon? Moal hariwa. La khaufun alaihim walahum tah nepi ka dinya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Genah. Tapi perlu diasah terus orang dikir ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil terus. Ya. Tapi kainul basirah na orang terbuka nyaksikeun nu aya teh Allah hungkul, salian ti Allah eueuh. Teh itu kudu terus kurang diperjuangkeun. Kudu duwi ka dinya urang teh. Ya. Kudu duwi ka dinya. Lam urang geus nepi ka dinya insyaallah moal aya karepot, moal aya kabunga moal. Moal aya karepot, moal aya kariweuh moal. Jadi bungah jeung repot teh sarua gitu. Bungah jeung riweuh teh sarua. Sabab bungahna eueuh, riweuhna ge eueuh nu aya Allahna, nu aya bageurna Allah. Urang nyaksikeun dina bungah aya bageurna Allah. Urang nyaksikeun dina riweuh aya bageurna Allah. Urang nyaksikeun dina duit aya bageurna Allah, dina eueuh duit ge aya bageurna Allah. Genahnya Allah Rabbikan. Gitu Mang Andri? Genah. Duh Mang Andri ka mana wae. Aduh. Alhamdulillah. Ya genah. Ya Allah. Tak ngomong sampai ka dieu mah teh. Ya, sampai ka dieu mana? Dang dipercepatnya ya rek anu kawinkeun. Rek anu kawin. Wa hakul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ya Allah, ya. Hakul basirah sabenerna paningali. Ya. Ya sanyatana paningali. Yushiduka naon? Yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Nyaksikeun ayana Allah henteu nyaksikeun kana eueuhna anjeun jeung ayana anjeun. Ya Allah, ya. Ieu geus nepi kana makom bako ieu mah. Geus nepi kana makom bako. Para wali itu nepi kadinya para wali itu. Ya. Lamun karek nu tadi anu kadua mah pana eta. Nyaksikeun Allah hungkul teu nyaksikeun salianti Allah. Tan ieu nu nyaksikeun ayana Allah hungkul salianti Allah mah teu bisa disebutkeun eueuh, teu bisa disebutkeun aya. La yusofu bi adamin wala wujudin. Perkara salianti Allah teu kasipatan ku sifat eueuh, teu kasipatan ku sifat aya. Nu ayana Allah hungkul salianti Allah teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Allah. Ya. Tahu paminu kadua tadi makhluk teu katingali ku sabab naon? Katingalina Allah hungkul. Talamun anu katilu ieu geus kana bako, ketika ningali makhluk nyaksikeun ayana Allah. Ketika nyaksikeun Allah henteu ngahalangan kana nyaksikeun makhluk. Syuhudul wahdah bil kasroh wa syuhudul kasroh bil wahdah. Nyaksikeun anu loba dina anu hiji, nyaksikeun makhluk di Allah, alias ketika nyaksikeun Allah henteu ngahalangan kana nyaksikeun makhluk. Wa syuhudul kasroh bil wahdah, ketika syuhudul wahdah bil kasroh, ketika ningali makhluk teu ngahalangan kana nyaksikeun Allah. Nah, jadi mus genah pisan. Ngan ieu masalah rasanya. Masalah rasa ieu bakal beunangna ku zikir. Lain ku akal. Bakal beunangna lain ku zikir, lain ku akal, lain di pikiran. Kumaha itu kumaha? Beunangna ku zikir. Lain ku akal, lain ku di pikiran. Ya Allah. Tah urang cing dugi ka dinya nya kana bako.
Karena bako sing dugi. Allah. Namun kayak dina pana biasana sok aya pasti jada berada gelo-gelo saeutik lah. Model sahanya. Mau dibejakeun lah. Nah, so aya rada gelo-gelo saeutik eta keur pana eta. Karena katilina Allah wungkul salianti Allah eueuh. Eta keur rada gelo-gelo saeutik biasana eta saudara gitu teh. Ya. Aya sekolah loba kita gelo nanti gitu teh. Model baju beureum teh. Allah Rabbi Karim. Ya Allah Rabbi Karim ya Allah. Rada gelo-gelo saeutik aya ini. Tah lamun geus bako eta rada geunaheun. Jadi eta mah kembali siga jelema pada umumna. Biasana kitu ahwalna. Lamun dina naon dina ainul basyirah dina pana itu biasana sok rada gelo katingali gelo-gelo siga gelo-gelo saeutik lah. Ya. Itu berarti keur pana eta. Sok rada ekstrim, rada beda tibatur gitu ta. Eta berarti keur dinya eta pasirna biasana gitu. Ya. Nama rada siga beda tibatur, rada ekstrim gitu ta. Rada siga rada gelo saeutik eta berarti pasti dirinya. Lamun tukang wiridan keur kitu nya, ieu tukang wiridan awas ieu mah nya. Lain nyaritakeun tuh lain tukang wiridan awas. Nyaritakeun tukang wiridan ieu mah, nyaritakeun tukang dikir. Lamun tukang wiridan, tukang dikir rada beda tibatur, rada-rada ekstrim, berarti keur pasti eta. Ya. Keur rada golabah dina pasipana gitu ta. Tah lamun kengs kana pase bako, ta eta seperti jelema pada umumna. Geus teu katingali. Nah, teu katingali gelo lah gitu. Biasalah siga jelema normal pada umumna. Ya. Allah Rabbi Karim. Ya, kadang siga nu goplah kadang-kadang. Kadang siga nu goplah, siga naon itu. Allah. Tangke bakal kepenak urang ketika orang terus orang dikir. Ya, bakal kepenak urang ketika orang terus dikir. Terus dikir. Lamun urang ku di pikiran hungkul, di pikiran ngan seukur ngaji kitab hungkul tanpa dikir, itu ngan seukur di dia paham hungkul dina naon? Dina akal hungkul. Dina akal hungkul. Can beunang rasana. Tak sedengkeun urang ya dina ka Allah itu dina hubungan jeung Allah adalah dengan rasa. Awas. Dina hubungan jeung Allah itu dengan rasa, lain pikiran lain. Tapi rasa. Tangke lamun dina ibadah disebutkeun tingkat tahapan natenya. Lamun syi'ul basyirah ta eta ke eta mah makomna makom abidin. Ya, makom abidin. Lamun ainul basyirah makomna makom muqarrabin. Lamun naon hakul basyirah itu makomna siddiqin. Nah. Ta urang ku bahaya sidik wabil khusus diarahkeun ka dinya. Kana siddiqin. Ya. Diarahkeun urang teh supaya jadi siddiqin. Tinggal orang ayeuna daek teh nya ku bahaya sidik diarahkeun jadi siddiqin. Siddiqin ya. Ke makomna makana makom ubudah. Aya ibadah, ubudiyah, ubudah. Nah, paling tinggi adalah ubudah. Namun ibadah itu cenderung karena amal dohir. Ubudiyah amal hate ngan masih keneh nyaksikeun aya urangna. Ubudah amal hate keneh ngan geus teu nyaksikeun ayana salianti Allah nu aya Allah hungkul, salianti Allah teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Allah, insyaallah-nya mudah-mudahan orang duwi kadinya nya kana ubudah, kana siddiqi. Tadi arahkeun ku yayina kitu urang teh. Ya para wabil secara umumna para ahli-ahli thariqah, para aulia. Ya bahkan bae ditunap Kangjeng Rasul itu ngarahkeunna kadinya sebetulna mah. Ngan diseleksi. Ngan diseleksi disaring. Aya ngan syukur nepi kana pangkatna dina ibadah teh kana makom ibadah. Aya dinu naik kana makom ubudiyah. Aya nu naik kana makom ubudah.
ada tinggal orang mah tinggal berkompetisi melalui seleksi eta. Jadi kompetisina ka Allah gitu. Ya kompetisina. Orang daek teh berkompetisina gitu hungkul. Atau erek mengalah sebelum bertanding. Allah Rabbi Karim. Nauzubillah summa nauzubillahi minzalik. Kumaha mengalah sebelum bertanding teh kita yang model kita. Eta mah lain bagian urang. Biasa sekarang ajingan bisa sekarang santri suka bahasa gitu. Itu kalah sebelum bertanding eta. Canana geus mundur manten. Eta mah lain bagian urang. Eta mah keur para wali. Ya Allah. Itu kalah sebelum bertanding eta. Nah kitu mah hese. Itu eta kalah sebelum bertanding. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ngaji hikmah, ngaji ma'rifat, ngaji ilmu yakin mah lain bagian urang. Nah keur saha atuh? Beh dituna pan eta diciptakeun ku Allah. Diayakeun ku Allah. Beh dieuna secara zahir syariatan diciptakeun ku para ulama. Ya didasarkeun ku para ulama. Nah keur saha atuh? Anu maling keur urang. Awasnya orang ulah jadi jelema anu kalah sebelum bertanding ku meok memeh dipacok. Entong nauzubillah ya nauzubillah. Jadi intina kumaha ge basiroh urang anu kudu dipungsikeun lebih utama ku urang daripada basor. Intina kitu ya. Basiroh urang, panon hate urang anu kudu lebih penting, lebih utama dipungsikeun ku urang daripada paningali dohir. Sabab paningali dohir mah nipu. Ningali na kana cangkangna wungkul. Teu ningali kana eusina. Lamun basiroh ningali na kana eusina. Insyaallah urang moal katipu ketika basiroh urang anu digunakeun ku urang. Karena loba duit oke urang. Ngan ulah katipu kudu duit daripada teu boga duit katipu ku duit dan ripuh Pak. Ya. Loba teu boga duit tapi nu dianggap penting duit pan ripuh. Dina lobaana ge ketika dianggap penting ya, dina lobaana duit ya ketika dianggap penting duit ripuh. Komo lamun tapi sok sarjan duit loba ketika duit tadi anggap penting ku urang ku sabab basiroh anu dipake ku urang moal repot. Erek loba duit, erek saeutik duit, erek boga duit, erek teu boga duit moal repot. Sabab ningali urang ningali kana bagirna Allah, kana beungharna Allah dina ayana duit, dina eueuhna duit. Gitu. Allah, tanya poin penting eta, poin pentingna. Basiroh anu kudu leuwih diutamakeun ku urang dina ningali ulah basor, ulah paningali dohir. Sabab basor mah sok nipu, paningali dohir mah lamun basiroh moal nipu. Wallahu a'lam bishawab.